aya naon ieu teh Magus, Kang Bolot, Iya, Pak Ustad. Ieu teh hangan kawin. Can kawin-kawin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Akang doang ujang maicing. Akang doang ujang maicing. Icing kan. Digawean ku Ustad. Eta teh Ustad beneran sih, Gus? Teu nyaho da. Sanyaho aing mah eta loba nu minta cai ka Ustad eta teh. Naon meureun cai ki? Parupa jelema teh nya. Sabenerna mah loba bi anu minta cai ka Ustad eta teh. Loba pisan. Nya si Bolot na we teu hideng hayang ka artis Bollywood. Geus dumuk artis organ oge arembungeun bi. Gandeng sia. Ngomongkeun aing nya. Kali aing kudu ngabatin ngarasakeun. Berarti ini salah si Ustadna, Gus. Salah si Bolot, mere foto si Kajol. Da aing jeung sarulkan teh bagi pinang di belah dua. Bagai pinang di belah dua, bagai pinang di cacagan meureun. Ah, sok atuh tangan di foto mantan Mang Bolot. Sugan bisa diparukuyan ku Pak Ustad. Ke balik deui. Ah, aing aneh-aneh awewen sejen we di lembur ge loba anu gareulis mah. Jadah pisannya eta mantan Mang Bolot bi. Kurang naon deui coba Mang Bolot. Kasep heueuh. Mun make helm bi. Bager, sabar. Kurang naon deui coba. Cuman saeutik, budeg saeutik nya. Wajar kudu nama bi. Janda eta mantan Mang Bolot. Ya nya geus ah kana beh geus kenotak. Pusing aing atuh kencel mah budeg teh. Tapi begitu mah pikeurnya nya Gus ya. Si bi. Si gate mau saldoan bi. Aduh. Ya, sah. Ulang lain eta. Urang mancing yuk. Sugane menang Putri Duyung bi. Putri Duyung. Ting naon? Putri Duyung Bolot lain gayung. Oh, Putri Duyung. Emang ngajeng naon? Ku cicing mah rek dinaonkeun ke, rek dipais ke, rek dikawin ke. Bro kada apa? Ngeuna cikeun nama bi. Kumaha lamun dipais? Tadi kayak ngomong rek dipais Bolot. Bisa sia, pasti awe si gaucing jeung beurit. Manehna teh beuritna? Sia ucingna. Bodo amat ah. Ayo buru udang. Be, umpan ente make naon mancing deh, Bi? Oh, aing mah biasa make umpan lambung. Mau bere nyaho ku aing racikan nama. Yang satu cokot buru ka ditu. Sabar atuh, ya aing keur lempang lain keur modal sia teh. Bolot ngilu moal. Baranda sih diarep. Tek naon anu kuda? Aing ngabeki keneh ka awewe. Astagfirullah. Ieu dulur sia ku aing dibere sianida nya Gusnya. Kita sebeuleun. Kagok, Bi, bere pestisida we sekalian. Geus ah, cokot umpan alan, tungguan. Gus, ya umpan aing ya, urut mancing kamari ya. Balik ge aing mancing, manana TV, motor, laptop. Ah, sia mah mancing keributan meureun. Penting mah yakin. Ese ngomong di udah buluk mah. Lah, poho aing sabunan deh. Bawa ieu. Ari, umpan warna bodas bi. Sok eko ah. Geus buru mancing ah. Eta sabun sakeun naon? Urut mandi geus buru. Teu si Bolot ajakan moal, Gus. Ah, entong lah. Panggil urat aing ngomong gimana mah. Langkah Gus gitu teh kudu di museum kan. Emang dinosaurus bi di museum. Naon sih kalawan? Gawe sia. Bae ambil dilatih, Gus. Cari aing ah. Aku sih aing bakal menang bani lah. Lagu aing ya, mana nih bodas dia. Kali ya bi sebolotnya. Kita karunya ka aing. Ah, Aing ge sarua lieur. Kasih sama aing. Mau sih mau pergi kawin aja. Cinta gitu ya. Dia mau ngoblok, mau kenyataan dia loh kan. Gus, mana emang Gus? Anjing, Bi, mana Bi? Itu ya. Wah, buset, tawang kerja. Ih, cangcut warna pink. Ah, ini tuh sepisan aing mah mancing teh menang kos kitu geuning suwe. Mau pikan sia mancing mah.
Kumaha otakna sih? Geus aing mau mancing dia. Tuh, ceruk. Tuh, satu kusu. Tuh, menang tuh. Buru. Be. Ini mancing. Babon ini mah. Oh, berat anjing. Nang gua aing sia. Ntar mana sih menang apa? Lebok tah menang utang. Makanya pikiran teh ulah ngenyot wae. Pamajikan kerja Arab teh. Sia mangan si kumpan atau bener sih, Be? Yuk, ngaraci kumpan make naon sih? Kemarin teh aing teh. Terus dulu aing kan jangar. Oh. Aing teh nempat sabun. Terus? Sabun ieu, koin pakai ulin we. Tengah aja keluar aing. Nyangga sih campurkeun saeutik sigana mah geus cair anakan jero tah Gus umpana. Ih, kampret geuleuh. Ih, sia pantesan ieu warna bodas. Wah, anjir deh. Parah sia Bi, pantesan menangna cangcut jeung kutang. Sia, doraka sia Bi ngocok wae. Sedikit ya Gus ya. Sedikit alpukat basi. Geus gombalah. Bawah. Ese emang udah buluk. Kawin mata kana oge. Bodo mata. Kumpang gerak. Suruh mani leungeun ke. Bersih Gus. Leungit leungeun aing mah. Oplok sih mah Bi. Lauk lareuneuh atuh tadi Di mana tuh? Kan yang kena di luar tadi jero. Ngaco. Woi, gandeng woi. Aing kita kare. Tuh. Dulu sih tuh. Gagayaan gandeng cenah ngomong tidak kayak muha-muha wae. Betul ah. Sebenarnya tuh Gus. Si bulot deui, ngaik ngoloroge ngaganggu wae jelema eta mah. Panonna etun, irungna etun, bibirna etun, gelisna etun. Woi. Bi. Kus. Adiala. Si baca koran eta. Tukang gorengan tuh gelis teh. Dikawin kurang daekeun mah ya. Gorengan, panas. Urang heureyan sanunya hoka bandang sanes itu. Ulah usia membolat modal kuskieu aing hayang, da aing duda can kawin deui. Bisa mah. Mau duit kabul kan sia Bi. Bantuan aing Bi, supaya aing bisa nyandung ieu Bi. Sarakas sia beri santung pamajikan saya teh di Arab. Rek aja gorengan. Gorengan naon bebek? Nami Adi mah yani sanes bebek. Kedapdekan tanggal 17 Agustus nya Neng ya, hari kemerdekaan. Neng teh mirip bendera sia. Nah, neng mirip bendera. Soalnya kadang Neng selalu berkibar di hati ya. Ku menangis. Gandeng sia. Ngomongin aingnya. Ayo, kali kaki. Kiri wae goblok. Hiji, buru kampret, dua. Ah, benar ya. Jadi weh aing pakai foto Cikajo. Goblok kayak kacaletot. Jadi weh pakai foto Cikajo. Gerak. Jadi weh pakai foto Cikajo. Kagok. Jadi weh aing pakai foto aduh. Hiji, dua, tilu. Jadi weh aing pakai foto Cikajo. Terus kagok. Jadi kagok hiji. Jadi weh pakai foto Cikajo. Gitu nya, lalu nanya. Hiji, dua, tiga. Jadi weh pakai foto aduh. Balik ganti. 1, 2, 3. Ya Allah, 3 eta mulai 3. 1. Da aing teh jeung si Sarul kan teh bagai pinang beli belah dua. Iya, kagok ngomongna kagok ulang kagok. Oh, pingi mah Gus ya pingi. Kagok anjing. Ulah diangkat dah tuh semua. Diangkat aja sudah, Bos. Aing nu mangkatna. Saya ninjak balik heula, Mang Bolot karang ngomong nya. Yang aing mah garuan. Ulah ku sia Mang Bolot, aing ge daeng geus kitu mah. Ngomong.
Hiji dua. Mata kan itu hiji dua teh lo. Aduh, paling kebugan. Ya, manena ngomong